ari usia geus ngolotan ari kakalakuan budak kene. Nah kalau budak kene epesan kene. Budak kerkola, budak leutik epesan, eta geus ngolot epesan kene. Sepuh kene Quran mongkon murakani, nuju murakani, lamun murakani deui tinggal rencanganana. Paksok ngadu kana kasepuhna teh, mama pan epesan. Pan kolot teh aya kene nu epesan. Teu kaot kasihkeun, imah wangi ka pengajian, naon ade baloba kahina heuh, epesan eta teh. Aya murakani, khotak urang teh aya nu epesan, anu hayang dipuji, jiga budak we. Sok itu meninggal murakani, pami meninggal orang kami belum dipuji pas tetol. Neng naneng magelis sampai sakit uya disebut gelis saja awal teh getol budak teh dipuji budak teh. Nah kalau teh loba mah dipuji kakara mere eta teh budakeun eta teh tak kalakuan budak teh aya kene di urang teh ari kolot ari usia kolotan ari kalakuan budakeun kene. Wa tantur nafsu ma qaddamat libat. Janten mau teh saudara ibrah pelajaran mana eta ketika waktu al-waktu mengambil wa tantur nafsu ma qaddamat libat. Urang kudu bisa neuteub kareup nyawa katukang beuntak kana poe ayeuna. Lamun urang rek ngarobah diri ulah isuk ning eta ayeuna keneh robah kalakuan teh. Lalu kurang